Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syulillahi lahumul fatihah. Auzubillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhna wa masyayikhna khususan syulillahi lahumul fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab ila hadrati sayyid wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi syulillahi lahumul fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha usughiyati min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nur wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufari niran. Allahumma taqabbal wa wasi' sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ilahal
hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mal abrar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tummal fi'lu edaeun satuluyna ari fi'il eda ima sulasiun boh aya fi'il anu bangsa tilu aksaranana wa ima rubaiyun jeung boh aya fi'il anu bangsa opat aksarana wa kullu wahidin jeung ari saban-saban sahiji min huma tina sulasi jeung tina rubai eta ima mujarradun boh aya fi'il anu disepikeun tina tatambah au majidun pi atawa aya fi'il anu ditambahan. Wa kullu wahidin jeung ari saban-saban sahiji min huma tina mujarrad jeung tina majid eta ima salimun boh aya fi'il anu salamet au ghairu salimin atawa aya fi'il anu teu salamet. Wanani jeung maksud gaula bisa limi kalawan fi'il anu salamet eta ma fi'il salimat anu salamet naon hurufuhu pirang-pirang harapna ieu fi'il al asliyatu anu bangsa asal alati anu tuqabilu ngalempengan ieu lati bil fa'i kana fa fi'ilna wal aini jeung ain fi'ilna wal lami jeung lam fi'ilna min hurufil illati tina pirang-pirang harap elat wal hamjati jeung hamja wa tad'ifi sareng tad'if. Sabadana urang uninga sakedik penjelasan tentang mabade ilmu sorof oge pembahasan bismillahirrahmanirrahim ku jurus ilmu sorof oge urang parantos ngebahas masalah tasrif
dina bahasa awal kitab i'lam anna tasrifa fil lugati at-taghyir wa bisanaati tahwilul aslil wahidi ila amsilatim mukhtalifa lima'anim maksudah la tahsulu illa biha. Ya kitab dikawitan kalawan lapad i'lam dina alima ya'lamu fi'il amarna kertuduh kana mufrad nyaeta lapad i'lam. Tapi nurutkeun galian ahli bayan mah i'lam di dieu bimakna i'lamu. Upama i'lam mufrad jang sorangan, ari i'lamu mah jama jang lobaan. Jadi ari ucapanana i'lam ari anu dimaksudna nyaeta i'lamu. Jadi cek ahli bayan mah disebut nate majaz mursal min itlaqil khos wa iradatil am. Utlikol labdatu i'lam adalatu alal mufradi aladi wal khos wa urida biha labdatu i'lamu adalatu alal jam'i aladi wal am iradatan majaziyatan min babi itlaqil khos wa iradatil am. Lajeng musannif ngamimitianan kana ieu kitab kalawan bahasa i'lam. Rahasiahna supaya nuduhkeun yen lapad-lapad anu aya dina sabada i'lam eta kacida pisan pentingna, sehingga santriin santria al-mugni kudu bener-bener kudu sungguh-sungguh dina memahaminya. Aya bahasa la tu'tasigotu i'lam illa lisiddatil i'tina'i lima ba'daha. Henteu pati-pati didatangkeun lapad i'lam angin urang kudu sungguh-sungguh kudu nya kana naon-naon anu aya dina saba'dana. Saur kamari tasrif dibagi dua, ayat tasrif cek lugot cek bahasa, ayat tasrif cek istilah. Tasrif cek lugot kadar-kadar barobah,
min halin ila hal wa min jihadin ila jihadin ukhra. Tegesna barobah dina hiji tingkah kana tingkah anu sejenna. Atawa barobah dina hiji jihad kana jihad anu sejenna, seperti dawan Allah dina Al-Qur'an wa tasrifir riyah. Nu kadua tasrif teh aya tasrif ceuk istilah nyaeta tahwilul aslil wahidi ila amsilatim mukhtalifatim lima anim maksudatil la tahsulu illa biha. Mindahkeun asal anu sahiji kana pirang-pirang contoh anu beda-beda karena pirang-pirang makna anu dimaksud anu moal bisa hasil. Ieu makna anu dimaksud angin kalawan pirang-pirang contoh anu beda asal sahiji ceuk ulama Basroh masdar, ceuk ulama Kufah fiil madi dipindahkeun tina masdar kana anu sejen-sejenna, kana fiil madi, kana fiil mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, fiil amar, fiil nahi, isim zaman, isim makan, isim. Atawa lamun ceuk ulama Kufah mah asal sahiji teh fiil dipindahkeun kana mudhari, kana masdar, kana isim fa'il, isim maf'ul sareng anu sanesna. Penjelasanana parantos kamari. Ayeuna tumal fi'lu imma sulasiyun wa imma rubai. Satuluina ajengan musannif ngajelaskeun masalah fi'il. Ari fi'il eta kabagi dua, aya fi'il anu bangsa tilu aksarana anu sok disebut fi'il sulasi, aya fi'il anu bangsa opat aksarana anu sok disebut fi'il rubai. Sulasi dibagi deui imma mujarrodun au majidun fi. Sulasi dibagi dua, aya sulasi mujarrod tegesna fi'il anu bangsa tilu aksarana anu disepikeun tina tatambah. Nu kadua aya majidun fi, sulasi majid tegesna fi'il bangsa tilu aksarana tapi ditambahan. Tatambah nama aya nu tatambah sahara, aya nu tatambahna dua harap, aya nu tatambahna tilu. Rubai ge sami mawon dibagi dua, aya rubai mujarrad tegesna fi'il anu bangsa opat aksarana anu disepikeun tina tatambah, aya rubai majid. Jadi fi'il dibagi dua, aya sulasi, aya rubai. Tina sulasi aya dua, aya mujarrad, aya majid. Tina rubai ge aya dua, aya mujarrad, aya majid. Tina masing-masing oke, baik sulasi, baik rubai, baik mujarrad, baik majid dibagi deui dua, aya anu disebut fi'il salim, aya anu disebut fi'il ghair salim.
Naon ari fiil anu disebut fiil salim nyaeta tiap-tiap fiil anu salamet harap asalna eta fiil fa fiilna ain fiilna lam fiilna tina harap elat hamzah sineureng tadhif. Ari anu dimaksud ku goir salim nyaeta tiap-tiap fiil anu teu salamet harap asalna, baik fa fiilna, baik ain fiilna, baik lam fiilna tina harap elat hamzah sineureng tad'if. Di jumlah jamleh fiil di dieu kabagi kana 8. Hiji sulasi mujarrad salim, 2 sulasi mujarrad goir salim, anu salim contoh nasoro, anu goir salim contoh seperti wa'ada. Nu katilu sulasi majid salim contoh seperti akroma. Nu kaopat sulasi majid goir salim contoh seperti aw'ada. Nu kalima rubai mujarrad salim contoh seperti dahroja. Nu kagenep rubai mujarrad goir salim contoh seperti zaljala. Nu katujuh rubai majid salim contoh seperti dahroja. Nu kadalapan rubai majid goir salim contoh seperti dazal. Paham? Sok jawabnya dibagi hiji fiil, 2 fiil, tina sulasi dibagi hiji, 2 rubai dibagi hiji, 2 tina sulasi, tina rubai, tina mujarrad sareng tina majid dibagi 2 hiji, 2 goir salim. Jumlah jamleh fiil teh atuh aya hiji sulasi mujarrad, 2 sulasi mujarrad, nu katilu sulasi majid salim, nu kaopat sulasi majid goir salim, nu kalima rubai mujarrad, nu kagenep rubai mujarrad goir, nu katujuh rubai majid salim, nu kadalapan rubai majid goir salim. Bismillahirrahmanirrahim. Somal belo satu loina arifil eta imba solasiun bahaya fiil anu bangsa tilu aksarana wa imma rubaiyun sarang bahaya fiil anu bangsa opat rana wa kullu wahidin sarang ari saban-saban sahiji min humatina solasi sarang tina rubai eta imba mujarradun bahaya fiil disapikeun tina tatambah majidun fi atawa aya fiil anu ditambahan wa kullu wahidin sarang ari saban-saban sahiji min huma
mujarot sareng tina majid eta imba salimun bahaya piil anu salamet au ghairu salimin atawa anu henteu salamet wa na'ni sareng maksud kaula bisalimi kalawan fi'il anu salamet eta ma fi'il salimat anu naon huruf berang-berang harapna iya fi'il al asliyatu anu bangsa asal alati tuqabilu anu ngalampangan iya lati bil fa'i kana pa fi'ilna wal aini sarang ain fi'ilna walami sarang lam fi'ilna min hurufil ilati tina berang-berang elat wal hamjati sarang tina hamjah wa tad'ibi sarang tina tad'ib. Tak segitulah pangaosan urang dina ieu kesempatan, mudah-mudahan aya manfaatna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.